kadang-kadang datang engang mamurag pentilna teu jadi kembang teu jadi pentil tina pentil jadi buah kena ku burung saha nu burung balik ti dieu bakal ngocobrot ta burung teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kodo jeung qadar Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Muga-muga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah nu barokah. Kuwidi jeung takdir Allah urang gempangan di ieu tempat. Muga-muga sing jadi cukang lantaran mupus dosa urang masing-masing werehing satiap manusia tungkul tempatna kaluluputan tanggah tempatna kalepatan sakapeung janji ayeuna sok poho dina poe isukan. Lamun lain Allah Maha Panghampura tangtu urang sakabeh bisa jadi kagolongkeun jelema nu bari cilaka. Para asatidah qori-qoriah mubalik-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, santri anu ku simkuring dipihormat, guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhu lemur, kades, kadus, RW, RT, BPD, lebe, tur LPMD. Ibu mewah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Ari ibu pernah piknik? Lamun ibu pernah piknik mayar duit ngeus peting-peting nyieun uras jeung comro aipek teh goler we dina kursi katibraan ditinggalkeun eta ku supir amek nah amek jeung amek sabab duit lapur uras geus aya ai init henteu pasti amekna. Saking ku amok gek diuk dina kursi nolol lalajo TV jam 8 aya berita beus ti Subang ti kusruk kana susukan maot kabeh dek amok. Kudu anger amok. Tah hartina setiap rencana manusia cantang tu cocok jeung rencana Allah. Apan bieu ge kuring teh macet. Sehingga kaburitan datang atau jamaah teh baralik. Bisa jadi meureun amek tapi dibalik ka amek eta teh bisa jadi saralamet. Apan hirup manusia mah teu boga naon-naon. Sabab nu ngaran manusia mah modal nagengan hiji la ilaha illallah. Eueuh sifat nu alus iwal sifat Allah, eueuh kahayang nu alus iwal kahayang Allah, eueuh keputusan terbaik iwal ti keputusan Allah. Tah ieu teh sabenerna mah ujian hirup. Pan ieu teh pangajian tapi kabeh ge baroga dosa. Dosa kuring lantaran telat, dosa ibu ku kulunu. Jadi judulna teh urang teh baroga dosa. Parandene gitu mudah-mudahan we dosa urang teh dipupus ku Allah taala. Modal kahirupan manusia teh la ilaha illallah. Eueuh kahayang nu alus iwal kahayang Allah. Eueuh sifat anu alus iwal ti sifat Allah. Eueuh keputusan nu paling hade iwal ti keputusan Allah. Ibu baheula bobogohan jeung nu kasep bari beunghar. Ai jadi jeung nu petot. Tarimakeun nah keputusan Allah ternyata nu kasep bari beunghar salingkuh wae. Coba boga salaki petot mungeun salingkuh da sidik moal payu. Eta teh ngaranna keputusan Allah. Tamatak hadirin kaum muslimin eueuh sifat nu alus iwal sifat Allah. Maka manusia nu geus hade jalma nu geus alus sifatna lain sifat manusia deui. Sifatna lain sifat sato. Paingan atau dina agama Islam sok aya kurban anu dipenci teh geuning ingon-ingon doma naon maksudna nu kudu dipenci tina awak urang teh sifat sato.
Apan urang teh sok aya sifat sato doma ngencar lamun lapar paling nu dicokot daun sampe pan manusia mah dilek-lek pagerna dirabut sampena dihakan daunna aya nu bogana pasea di dinya keneh kadang-kadang urang teh leuwih ti si eta mata kunaon atuh dina agama Islam aya kurban sakedeung deui dina bulan Rayagung nu kudu ku urang dipeunci teh nyatana nafsu-nafsu sifat hewan nu aya dina diri manusia dan nu kitu mah matak ngarugikeun ibu pasea jeung salaki nyebut bagong pan rugi kahiji jadi randa ngora-ngora budak jadi korban katilu rumah tangga moal awet pedah lalaki disebut bagong bari ibu teh teu sadar eta nu disebut bagong teh salaki ibu berarti ibu teh meureun bikangna jeung urang kitu sadar boga anak ladang urang berarti ieu teh anak bagong matak jalma anu sifatna sifat sato mun kaluar maka geus leungit sifat manusana maka ayana la ilaha illallah eueuh sifat nu alus iwati sifatna Gusti Allah mun Allah boga sifat Al-Ghafar maha pengampun maka ibu kudu siap dihina batur diledek batur dipikarujit batur dihina diledek dicaci dimaki bahkan dipitnah maka Al-Ghafar urang kudu siap ngahampura ka jelema nu dolim ka awak urang sanggup lamun urang sarwana berarti sifatna sifat manusia keneh batur baeud urang sarua batur ngahina urang sarua batur ngaledek urang sarua sarwana berarti lamun kitu hirup urang lain jeung sifat Allah tapi hirup urang jeung sifat kamanusaan bener matak ibu dihina diledek dicaci dimaki diwiwirang sekalipun hiji tong ngalawan sabab dunya aya tungtungna nu ngahina ibu aya eureuna nu ngaledek ibu aya betusna kadang-kadang nu ngahina nu nyaci urang ge hiji waktu mah bakal eureun da moal saumur-umur ngaledek atuh ngan sabalikna urang kudu karunya nu ngahina ka urang nu geuleuh ka urang nu rujit ka urang nah kudu karunya amalna beak dibikeun ka urang maka dora ka urang dilebok ku dirina well matak hiji we syaratna mah tong ngalawan berat ibu konsep tauhid hirup teh eueuh sifat nu alus iwati sifat Allah taala lamun Allah boga sifat Al-Qudus teh maha suci maka gera balik kana awak urang geus sajauh mana ieu hate bersih nempo batur maju atoh batur nyeun gedong milu ungah batur hebatna usaha milu bunga parantos nepi ka dinya pan kadang-kadang masa balikna batur nyeun gedong ngadon nyeri hulu batur meuli sawah ngadon tutedinganan duitna oge meunang nyegi kadang-kadang batur meuli mobil anyar deh isuk oge bakal dibikeun ka showroom deui kunaon eta hate teu narima kana kamajuan batur Al-Qudus eueuhna diri lamun Al-Qudus maha suci maka bersihkeun ieu hate kudu atoh nalika batur maju da memang takdirna ngan hirup teu boga pangajaran naha satiap jelema nu boga harta senang cantang tuh gedong hiji gaulna jeung nu gedong dua sehingga hayang nurutan boga gedong dua mobil hiji gaulna jeung nu boga mobil tilu sehingga hayang nurutan boga mobil tilu akhirna modalna mobil hiji BPKB na dikabangkeun heueuh mobilna mah jadi dua melaan gaya ngan sirah mah jangar sabab setoran unggal bulan matak nu ngaran hirup eueuh deui conto leutik mah narimakeun kana perkara nu geus dibikeun ku Allah bari pinter urang migawe ibu entong jauh-jauh teuing bab narima bulu panon geus alus tampah pan ieu mah dipanjangan dielak-li ka luhur kurumuy anjing deh kurumuy angin atuh katebak angin jadi peureum timpah mawa motor ti kusru kana susukan kakara didinya sadar ya Allah lain Allah gera dudut bulu panon narimakeun hirup jelema sangsara narima kana kasangsaraan bakal sabar jelema beunghar narima kana kabeungharan bakal bisa nulungan jelema anu sangsara matak judulna narima gerak tanya ka Pak Ustad nu deukeut naon eta bab naon bab syukur matak jelema anu alus nu bakal kaala manfaat ku dirina iwati jelema nu mampu syukur ka pangeranna imah butut
mobil teu boga, motor boro-boro, sapedahan teu, tapi ku Allah dijag-jagkeun. Mobil boga, motor boga, ngan ngalengkah kodomoyo. Nah, da indit ka ditu indit ka dieu kana motor wae, kana mobil wae. Coba anu tara kana motor kana mobil, jarak jag. Jadi aya hikmah di balik eta. Imah butut bae, tarimakeun dan nu penting mah ngeunah di cicingan. Ulah pernah pedah camat datang punten we Pak Camat, bumi imam butut, pan eta teh munafik, ongko butut tapi di cicingan keneh. Kieu atuh Pak Camat datang, deuk daekeun ungah pek, henteu ge kajeun. Naha urang teu hayang dihargaan ku hartana, tapi urang mah hayang dihargaan ku kaayaan urang narimakeun kana milik ti pangeranna. Kursi butut tempo kerekna nepi ka calangap. Nu beunghar mah hayang eta kerek nepi ka calangap kitu. Nama kejeung hayang, heuh dan nu beunghar mah but teuing ka ditu ka dieu deuk sarege hese. Coba si eta barang dahar eueuh deungeuna sagala asup. Ngarokok ge bako di sisi ongkoh diteleg ongkoh. Tapi jag-jag we geuning hirupna teh. Matak hirup konsepna syukur. Naon ai syukur? Migawe. Ibu dek bersyukur ku panon, pigawe tina panon sing tawado, ulah popolotot ka batur. Ceuli dek dipake bersyukur, teresep kana gosip. Bibir dek pake bersyukur, ulah ngomongkeun batur. Suku dek bersyukur, tong ngalengkah kana salah. Hate dek bersyukur, bersih. Tah lamun jelema geus bisa narima, geus bersyukur ka pangeran, maka bakal cocok jeung fungsina. Awak ibu boga 7 alat panca indera. Panon, ceuli, bibir, otak, hate, jeung sagala rupana. Nyimpulkeun hiji perkara ulah berdasarkan anu katempo wungkul. Tapi kudu didenge heula, kadua dipikir heula, katilu dirasa heula. Bener? Aki-aki boga penyakit jantung ngan getol ka masjid. Balik ti masjid nyimpang ka posrona, sakarat di posrona kekerepengan ai keur sakarat nyekelan kartu gapleh. Da bohongan pan di ditu jeung di dieu teh ai ngarona teh osok bari gapleh. Kerelek kartu gapleh diceklan, maot kapanggih ceuk umum berdasar panon. Kumaha ngomongna? Tuh tempo kiai ge ahli salat paehna mah eukeur gapleh. Naha sabab berdasar anu katempo. Lo deui pemuda make tato, balik apel ti kusruk, eueuh deui WC nu muka iwal ti WC masjid. Geblus ka WC masjid ti seureuleuk, gebut maot hareupeun masjid. Ceuk panempo, tuh tempo jelema tara salat tukang maboke maot nama hareupeun masjid. Nu katempo. Padahal urang dipikir heula, didenge heula, dirasa heula, sahingga jelema teh modal ngan hiji. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang. Sehingga jelema boga bismillah bakal ngarasakeun kana kasusah jeung kabingung batur, maka bakal katempo bismillah teh dina wujudna, ngajirim dina dirina, ngajinis dina rasana, bakal daek bebela ka sasama. Parantos bismillah nepi ka ngawujud kitu. Heuh boro-boro 30 juj. Boro-boro sajud eta bismillah ge saha jeleumana nu geus bisa. Iwal ti hiji nu jadi patokan Nabi Muhammad nu bisa kitu. Nana gerhana ge da cantang tuh. Cenah bismillah kudu nyaah kasih miskin, nyaah kasih yatim, nulung nu butuh, nalang nu susah. Entong jauh-jauh teuing isuk ayeuna sok pecakan. Cek DKM teh punten atunya da ceramah teh kahartos pisan, aya nama amplop teh moal dibikeun deuk dibagikeun ka fakir miskin di dieu, kumaha cek kuring tong kitu. Anger ilmu dibawa kana gawe, saha nu samu. Bener, matak ibu lalajo kuring teh sabenerna keur lalajo cangkangna. Keur lalajo cangkangna ibu teh. Da eusi hatena mah eueuh nu nyaho. Ieu ge kuring lalajo ibu ieu teh lalajo cangkang. Para ngausan nungguan tu jam 1 cangkang tetep. Cangkang. Asli cangkang. Daratang ka dieu pengajian tu jam 1 ayeuna wayah kieu di dieu keneh. Ieu teh karek kembang can jadi buah. Tina buah ge jadi pentil,
kadang-kadang datang engang mamurag pentilna teu jadi kembang teu jadi pentil tina pentil jadi buah kena ku burung saha nu burung balik ti dieu bakal ngocobrot ta burung teh kaduhung datang aing mah telat nana gerhanana ge nu kadua beuteung lapar Kang Opik mah kuat hakaneun acan buah kena ku burung teu jadi naon-naon bener matak jawaban hatenu alus innallaha ma'ana lamun sifat jelema leungit bismillah hayang ngaragrageun darajat batur hayang ngawiwirang batur bahkan dina hirupna hayang weleh nyokelan kasalahan batur bahkan kasalahanana hayang dibeja-beja deui ka batur ngarah naon ngarah beuki wirang kunaon hate bet kitu moal aya tutupna moal aya akhirna lamun ngukut hate panyakit sarupa kitu iwal teh awak urang deui anu kudu mawa ilmu bismillah teh ibu kalayan nyebat asma Allah nu maha walas tur maha asih peka dina hate batur susah ditalang batur bingung ditulung budak yatim sakolakeun nu teu boga imah gara bawa kana awak ibu lamun mah urang nu teu boga imah meureun ka itu ngontrak ka dieu ngontrak leuheung lamun aya sampeurkeun ku ibu rereongan kabeh warga ceuk paribasa saurang 100.000 dikali 1.000 jelema ngawujud isuk ge imah pahala gede teh tuh ku bismillah teh geuning heunggeus nepi ka dinya deuk iraha deuk iraha leuheung eta acan berarti edeuk pan ieu mah acan teh tiba heula nepi ka ayeuna acan keneh berarti moal matak ngaji mah teh kudu luhur-luhur teuing sebenarnya mah bisi teu kataekan bismillah ge teu kataekan boro-boro bismillah bi tepan ku kudrat Allah ku izin Allah ku takdir Allah nawan perkara nu kajadian ka awak urang bi ku kudrat Allah kuring kaburitan ibu baralik datang deui wayah kieu bi ku izin jeung kudratna Gusti Allah lain bi kabeh ge bi dalaman anu balik teh ka dieu deui isuk dibeja-beja ku ibu eta panyata teh dituluykeun geus magrib boro teu data tapi kabehanana mun disimpulkeun bi ku kudrat Allah ku izin Allah ku pangawasa Allah ku takdir Allah ku kudrat Allah bi teh bu kuring bisa kieu da lain menang ka hayang bi ku kudratna Gusti ibu andai kata menang kawirang geus tong sok diwiwirang jelema nu boga kawirang bi ujian hirupna ku kawirangna di mana aya nabi nu teu diuji ku kawirang sok bandungan ku bapak Nabi Isa kaluarna ti Siti Maryam teu boga salaki tapi ngandung wirang ba init kaleuweung diusir ku warga masyarakat dileuweung borosot gubrak ke alam dunia budak dipayang diriung ku umum batu geus dicekelan sagala rupa geus musir Maryam maneh boga budak teh anak jadah ceuk jelema anu nyokelan kagorengan kumaha ceuk Nabi Isa ini Abdullah orok bisa ngomong kabeh cicing batu diturageun nurek neungeul teu tulus bahkan anu seserian jadi ceurik kunaon ternyata Allah deuk nemungkeun keagunganana ku kawirang hirup bener tah ieu oge bisa jadi lamun ibu menang kawirang mun bapak menang kawirang geus lamun jelema wirang tong sok diwiwirang kunaon sababna bisa jadi Allah nguji ku perkara eta jadi pada dasarna sing kuat hirup batur wirang ulah sok diseungseurikeun nu acan mah kade urang aya budak parawan pelendung beteungna geus jempe entong dibeja-beja kanu sejen anguran mah papatahan nyai heuh da eta teh kalakuan maneh wayahna borosot budak ulah dipiceun da mah geus sanggup we miarana ngan papatahan ku ibu geuwat nyai maneh teh geura tobat tutup aibna ibu boga aib anu bakal ditutupan ku Allah da ibu nutupan aib batur ngan lamun ku ibu dibuka-buka aib batur siap-siap ibu teuing taun iraha ibu ge bakal kabongkar aib ibu nu sabenerna weh
Genah euy ceramah teh loba nu ungeul. Bapak ustad, anak ustad, geus geura talungtik. Mun bapak ustad, anak ustad, geura talungtik. Kade bisi urang dina ceramah ngahina anak batur. Sehingga tengah peting hudang indungna Gusti nyeri ieu hate anak urang di bibirang barina pangaosan. Kahayang teh karasaeun ku anakna bari ceurik Pak. Jelema anu didoliman sanajan gede dosa tapi doana bakal dikuping ku Allah Rabbul Alamin. Matak teh saeutik kejadian ayeuna geus ngabibirang batur, isukna manehna nu bakal menang kawirang. Ayeuna geus ngahina anak batur, isukna anak manehna dihinakeun ku batur. Bener. Keeng hirup teh keeng matak panon tong sok popolotot karena kesalahan batur. Batur teu pengajian bae, batur kedul ka masjid bae. Nah apaan ibu ge teu daek-daek amat, batur bodoh bae, da urang ge teu pinter-pinter teuing. Bener. Matak hakikat ilmu teh da ibu teh boga balad atuh kabeh ge boga babaturan hirup teh. Si A, si B, si C. Urang nu hadir di dieu boga babaturan tilu, si A, si B, si C. Si A, mun si A menta imah dibikeun, mun si A menta baju alus dipangmeulikeun, mun si A hayang jajan dipangmeserkeun, lamun teu boga duit dipanganyukeun. Saha si A? Anak pamajikan. Catet. Si B, mun si B menta 4:30 datang kadang jam 5. Mun si B kadang-kadang menta anu gede mere ngadon nu leutik. Saha eta si B? Agama. Mangga emutan karena agama mah dipenta salat 4:30 datang jam sabaraha. Dititah mere gede kadon mere nu saeutik. Bener. Agama Pak nu katilu sobat urang teh. Mun dititah jam 1 peuting kudu hudang eukeur nyebor daek. Tatangga ngahalangan cai dipake nyebor bedog geus dogel bagian dewek oi. Siapa sea jeung tatangga, siapa sea jeung baraya. Saha eta si C? Harta. Tah urang teh boga balad teh tilu, anak pamajikan, agama, harta. Lol weh polisi mere surat ka ibu sieun. Si suratna kieu kahatur maemeh werehing detik ieu pisan menit ieu pisan kedah sumping ka kantor pengadilan. Keeng. Pasti ibu bakal minta tulung ka saha? Ka anak jeung pamajikan. Euy, pan maneh teh hayang duit dibere, hayang imah dipanggilkeun, tulungan kuring ieu dipanggil ku bapak polisi deuk di sidang. Kumaha jawabanana eta balad urang anu kahiji? Kuring eudek nganterkeun ngan moal nepi ka jero. Deuk lalajo we ti lawang panto pek we da eta mah urusan maneh. Kuring mah ngan sakadar deuk nganter teh ulah teu disebutnya deuk nganterkeun nepi kana lawang pantona. Saha polisi? Malaikat. Saha surat? Keputusan terakhir Allah, manusia bakal maut dibawa ke pengadilan akhirat. Anak pamajikan nu dipikanya nganterkeun ngan sakadar nepi ka lawang kuburan. Bener? Neangan deui atuh si C minta tulung ka si C. Saha si C? Harta. Gedong nu dijieun, mobil nu boga, sawah nu aya, tulungan kuring eta mah leuwih nyeri hate. Gedong cicing, sawah cicing, mobil ge cicing, nepi ka ngabalieur eta harta teu bisa melaan awak urang. Daek teu daek ibu bakal minta tulung nu katilu nyatana agama. Pokok ibu teu ngomong agama tulungan kuring. Sanajan kuring rumasa dititah 4:30 datang bet jam 5. Dititah mere gede kadang-kadang mere leutik. Dititah mere nu alus kadang-kadang mah panyesaan urang. Karena agama pan gitu. Jawaban agama kieu boro-boro maneh minta tulung dina henteu ge hayu urang indit ka pangadilan akhirat jeung kuring ngaranna agama. Matak ibu cinta ka anak, cinta ka pamajikan, ulah mopohokeun cintana kana agama. Cinta kana harta silahkan, tapi ulah poho cintana kana agama. Nepi ka tilu kasimpulan
Nikmat nu panghanapna adalah harta, nikmat pangluhurna adalah sehat, nikmat pangutamana adalah agama. Ulah neangan urang dunia nepi ka poho kana agama, neangan harta nepi ka poho kana agama, neangan segala rupa poho kana agama. Padahal di akhirat nu bakal nulungan adalah kahartos. Asli mata hirup teh tilu sobat urang. Harta nyobat pek melaan harta ngan ulah adi lanceuk parasea parebut warisan keur naon harta dipaseakeun bari maot ditinggalkeun. Eueuh nu ngaran maot ibu harta nama kejeng melaan. Iwal hiji harta nu dibarengan jeung agama, yatim kabere, miskin katulung, nu susah katalang. Ieu harta bareng jeung agama, maka diri itu di akhirat nagog harta jeung agama lantaran hartana dipake dina agama. Ieu rajaban, rajaban teh pakeun. Ieu teh pan rajaban, rajaban teh pakeun. Da ieu mengarana ge seremonial atuh. Nana gerhana datangkeun, sound system tagogeun, jamaah sumpingkeun, isuk ditanya, "Ti mana peuting?" "Pangaosan." "Saanu ceramahna?" "Nana gerhana." "Kumaha?" "Kitu we rame geus we." Nepingan sakitu-kituna. Ieu teh berarti seremonial, Pak. Tuh masjid, ieu teh masjid teh seremonial. Terbentukna masjid karena aya batu, karena aya semen, karena aya keusik, karena aya kenteng, karena aya kaca, karena aya kusen, karena aya panto. Itu teh seremonial. Enggeus asup mah ka urang anggar we disebut masjid. Semen teu ngaku semen, batu teu ngaku batu, pondasi teu ngaku pondasi, batu teu ngaku batu, paku teu ngaku paku, panto ge teu ngaku panto. Kabeh sepakat masjid beres. Jadi naon maksudna? Hirup urang teh tong sok loba ngaku da kabehanana ge nu Gusti. Bener tuh Bu? Ayeuna ibu baheula baong pan aya mah bager. Kusaha dibageurkeun? Bageurna jalma teh kadang-kadang mah ku panyakit. Asli ari ibu. Bageurna jelema bisi di dieu aya lalaki baong bedegong ieu. Ka pamajikan teh tujang tajong tujah tejeh antep ibu. Engke ge dieureunkeun ku Allah dibere pengkor. Lempang geus kikieuan mah tah geus moal bisa jujak-jejak. Matak samemeh Allah nyiptakeun hukuman leuwih hade tobat manusia. Bener. Ibu popolotot ka salaki keun pasing sabar. Engke ge ku Allah dieureunkeun. Di mana eureunna? Geus dibere belek. Pan jelema belek hayang melotot ge hese nepi ka diciduhan heula panut. Jadi panyakit teh peringatan ti Allah keur manusia, sangkan manusia reureuh tina doraka. Ieu Isra, Isra teh nyindiran urang. Isra Mi'raj teh hayang abstrak. Nabi Muhammad ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Abstrak encan. Nama jeung acan urang muka sejarah ayana Isra jeung Mi'raj, Qur'anna surat ke-17 ayatna ayat kahiji. Nyaksian teh Isra Mi'raj Kangjeng Nabi? Nyaksian. Nabi teh leuleumpangan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa nyaksian. Lamun ibu hayang nyaksian Isra Kangjeng Nabi, abstrak na awak ibu, abstrak teh nyata. Nyatakeun atuh perjalanan Nabi Muhammad ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, nyatakeun ku ibu bab Isrona. Urang ge kudu leumpang. Ti mana leumpangna? Tina bodoh kana nyaho, tina salah kana bener, tina kedul jadi daek, tina goreng jadi alus, tina pedit jadi bager. Nabi Isra ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, urang ge kudu Isra berjalan tina kedul kana daek, maka engke salat subuh Bandungan ladang Isra bakal pinuh. Ngan lamun engke salat subuh beuki Allah keur naon ieu Isra. Ibu goreng jeung salaki bubar ti dieu ge bakal minta hampura. Aya cek salaki teh kunaon? Isra. Berjalan nya kan Isra teh teu abstrak Pak, da urang lain zaman Nabi atuh. Urang mah zaman modern ayeuna jadi nerangkeun Isra Mi'raj Kangjeng Nabi teh ungeuk-ungeuk bari teu abstrak.
Nabi Muhammad Isrona perjalananana di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka orang memperingati Isra Mi'raj. Silahkan gerak berjalan. Nu bodoh jadi nyaho. Ieu pangajian. Di dieu ge aya rutinan, para ustad ge aya opat. Jamaah sakieu teu. Heuh berarti can Isra teh. Benar. Isra graso. Iya masjid sagede kieu anu ngagarap opat ustad. Jamaah teh bakal leuwih ti sakieu. Nu ceramahna urang dieu, jamaahna urang dieu bakal leuwih loba. Lain ayeunana gerhana kakarang aleut. Hari dibere ustad setempat 10. Teu Isra teh. Berjalan tina bodo kana nyaho. Da ieu ge sebenarnya pengajian teuing jeung Allah, teuing jeung saha. Sedengkeun jawaban jalma nu alus innallaha ma'ana, saestuna Allah teh bareng jeung urang. Tah jalma nu alus teh nu bareng jeung Allah salawasna ibu. Ieu pengajian jeung Allah nyaho. Sok isuk pengajian ayakeun deui di tempat ieu nu ceramahna wayahna kudu ustad setempat. Mungkin teu jamaahna lobana jiga ayeuna. Heueuh berarti kajawab. Ieu pengajian lain jeung Allah. Naon atuh panasaran hayang panggih jeung nuna TikTok. Leungit eta Allah teh geuning. Leungit eta Allah teh geuning. Nana gerhana ceramahna jeung Allah duka teuing. Ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal. Ke suudon ibu teh. Lamun kuring ceramah teu dibayar nepi ka teh datang berarti kuring lain jeung Allah tapi jeung duit. Ancaman Allah datang. Jalma maca Quran, jalma boga ilmu, cantang tuh ku kami jeung Allah dikasurgakeun. Lamun maca Quran jeung ilmuna hanya sebatas hayang disebut ahli Quran jeung ahli ilmu. Jalma sodakoh, cantang tuh salamet ku sodakohna. Lamun tina barang bere kabatur hanya sebatas hayang disebut dermawan. Ingkig ibadah haji, cantang tuh jadi haji nu baleg. Lamun ingkigna kaditu hanya sebatas hayang menang gelar haji. Nalika tatangga teu ngomong haji rada baeud. Nalika tatangga nyebut haji jadi gumejlek. Cantang tuh eta jalma salamet. Ingkig ibadah hajina ngadon lebar duit. Lamun hayang boga gelar ukur hak. Jalma nu sahid, jalma mati sahid ge cantang tuh asup ka sawarga itu pan ancaman Allah. Jalma nu mati sahid cantang tuh asup ka surga. Lamun mati sahidna hanya sebatas hayang disebut pahlawan. Ieu pangajian ge cantang tuh jadi nilai kealusan. Lamun pengajian anak hanya sebatas hayang disebut ahli ngaos. Wata kening sok protes DKM. Aing ngomongkeun teh make ahli. Kening di urang mah ka ahli ngaos. Kumargi Bapak Ustad parantos sumping acara pada dikawetan. Sakali deui ka ahli ngaos, manya aya ahli haben diumumkeun. Manusia di alam dunia eueuh nu ngaran ahli eueuh. Saha nu ahli teh? Eueuh. Manusia di alam dunia mah eueuh nu ngaran ahli. Nana gerhana ge capetang nyarita lain ahli dakwah, lain ahli nyarita, lain ku Allah we dititipan capetangna. Da dicabut mah ku Allah capetang kuring teu bisa naon-naon. Mata hirup la ilaha illallah. Kosong urang teh ibu. Teu boga naon-naon, ibu geulis tong diaku. Naha? Baheula geulis teh keur ngora, geuning ieu geus kolot pokot. Leungit geulis teh. Lamun bener ge geulis nu ibu bisa meureun dipertahankeun. Geuning ieu henteu. Nya. Beunghar ge lain nu urang, lamun bener beunghar nu urang, meureun sagala rupa ge kanikmati, geuning ieu mah henteu. Berarti urang mah teu boga, Pak. Bisa dibisakeun, daek didaekeun, halus dialuskeun, pinter ge dipinterkeun. Matak ladang Isra berjalan tina bodo kana nyaho, tina salah kana bener, tina kedul jadi daek, tina pedit tah isuk geura tareangan. Lamun bener ieu Isra ngariung kabeh euy ladang Isra teh geuning nu pedit jadi bager. Isuk teh bakal datang ka masjid ieu
Dek Isra tah 100.000 ti 500 jelema geus sabaraha ibu 100 kali 500 jelema sabaraha 5 juta 5 juta 50 meureun 50 juta 100 kali 500 jelema 50 juta poe isuk ieu masjid bakal boga 50 juta atur ku DKM ieu ladang Isra yatim sakolakeun miskin pangmelikeun beas nah jongjon sabulan mah nu teu boga baju sagedeung di Ramadan pakaian ladang Isra barokah ka alam manfaat ku nu sangsara parantos Isra mikir di kadinya heuh nyaho matak diomongkeun ge ieu teh jadi Isra di urang mah karek seremonial Pak acan abstrak acan nyata Nabi Muhammad nyata lempang nati Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa urang macan nyata lempang tina salah kana bener teh kadang-kadang pengajian ngomongkeun batur anger jeung tatangga pasea anger kasalaki gepan duh lamun dibere leutik teh jeding we bere leutik being mah kana naon kieu we jeung kieu nah teh sieun ku ancaman engke maotna hese nilep pan maot mah dikieukeun Pak ku sabab loba barang pentak saya mah kieu deui untung nate tatangga pinter nyokot 5.000 bubrag kana leungeun katuhu nah jeung nilep sorangan pok teh kalebe ngomong nuhun kuat ngagajleng eta lebe harita keneh Isra teh pigaweun lain sebatas teori bener Ibu nonton dangdut di jam 10 nepi ke jam 5 sanggup diajak balik keneh hayu balik cicing rame keneh bener dah hate urang teh saka bener mah hate urang kabeh ya hate urang condong kana kagorengan nyoo HP 2 jam sanggup coba maca Yasin 5 menit condong kana kagorengan bener di tempat anu rame dangdutan 3 jam sanggup juk di masjid cicing tong lila 10 menit tuh harudang pakai AC atuh ibu boga duit 2 juta unit kamol beak aya pikiran lebar 2 juta unit kamol meuli baju meuli tiung aya pikiran lebar bawa duit 2 juta ke masjid aya pikiran lebar paingan merena leutik inilah urang jadi kabeh manusia mah condong karena kesalahan lain condong karena kehalusan mangga tapakur situ percaya jarang jelema anu batur maju atoh nu aya ge batur maju teh judang jeding we biasana osok nanya jadi tara malahan ngarang ongkoh jempenya tong dibeja-beja nah si eta maju maneh yang apal naon gitu dudukun ti Cimaung keur naon ngarang gitu hirup keur naon da hirup mah entong repot ku mikiran kalakuan batur nu salahna urang nu ngomongkeunana heuh doraraka batur nu salahna urang nu ngomongkeunana keur pikir batur nu salahna urang nu ngomongkeunana batur boga dosa ku salahna urang boga dosa ku gibahna heuh saruana da jelema alus mah batur salah jadi enteung keur awak urang matak ibu budak baong badegong pasang kaca enteung heug ngeunteung bari berwel ceurik aing pisah bener tuh si bapak karek nyebut heuh bener matak Isra teh sebenarnya pigawe berjalan tina bodoh kana nyaho tina salah kana bener tina kedul jadi daek tina pedit jadi tah yuk buktikan engke salat subuh kayak Kang Opik ku abdi di WA kumaha salat subuh di dinya kosong berarti wadul ya Isra teh kumaha yatim di dinya katulungan anger keneh kumaha nu mumusuhan jeung dulur beres henteu teu Isra jadi Isra teh pigawe Mi'raj ai Mi'raj naik ka mana Kangjeng Nabi naik ka Sidratul Muntaha ayeuna urang umatna pan mieling Isra Mi'raj urang ge kudu naik ka mana naik darajat deuk teu naik darajat kumaha nu bodoh jadi pinter jadi pangajian teh bakal beuki daek ibu
Aya pengaosan di dia ustadna aya opat brong sumpingan marhabaan yasinan barjanjian pengaosan jeung segala rupa lah hadiran lamun bener dek Isra tina bodoh kana nyaho ngan lamun ke dipilihan wae mun ustad nu jauh kakara ngabring belaan jam 1 geus ngajerdog di dieu ai janji cenah asar ai teun can datang deui balik di jalan kukulono kesel kecewa da urang ge aya amek hayang nyekek mah teh apal atuh da weh sing salalang ngerengna di jalan ya ari ongkoh mobil kudu dibukakeun ai geus dibuka sasangereng telat ai kuring teu bisa ngajelaskeun bingung ngajelaskeun jelema nu keur amak udah dijelaskeun ge alasan bener aduh kaserian jeung kan bae da sagala rupa masalah ge tungtungna bakal seuri asli sagala rupa masalah tungtungna bakal seuri ibu baheula ti Tajong kana tunggul getihan ceurik ayeuna ibu ngaliwat deui kana tunggul eta ceurik teu kalah beberapa katakannya oh baheula aing ti Tajong ka dieu jadi mun disimpulkeun hirup teh tina ceurik teh bakal seuri ngan kade tina seuri bakal ibu ngahina batur rata-rata nu ngahina mah lain bari ceurik bari seuri subedua si jelema ngaco barakatah juga datang ke akhirat ladang seuri harita jebleh engke di akhirat bener tah wadak keur anu sok ngabisani mending penting ieu ini katen urang juga itu abdi pandaena kakak Somalang yeuh kakak Somalang ceramah teh beres di dieu tak ibu mu wayahna kalau mau musim kuring ka Cimaung habis si hayang apal telatna juga itu adok moal Isra teh pigaweun termasuk Mi'raj ge pigaweun ngan lawan naon atuh ladang Isra Mi'raj mah ibu salat kahartos balad urang Persis tara Rajaban Muhammadiyah tara Rajaban Persis tara Muludan Muhammadiyah ge tara Muludan geus tong jadi goreng nah Rajaban kadona salat Persis salat Muhammadiyah salat urang salat kado nama eta beunang nama kejeung kudu gurger pahereng jeung pasea deuk nepi ka airaha ti ditu takbir takbir mana nu dibelaan maknya gurger antara urang jeung urang bener ya batur tara Rajaban baik tapi batur salat berarti kadona beunang nu paling paur ieu cenah bejana nungguan jam 1 berarti asar henteu magrib henteu aduh kacau we mah nah engke di poe kiamat teu kumaha alesan eta kunaon teu asar kunaon teu magrib telat nana gerhanana sudi urang kababawa sedangkan adalah hasil kado daripada Isra Mi'raj adalah salat bener bu ista'inu bisobri wassolati innallaha ma'as-sabirin tuh jadikan keur anjeun keur nulungan diri anjeun ista'inu bisobri ku kasabaran wassolati jeung salat musibah gede ujian gede sabar tapi dekul salat deuk naon salat deuk bebeja ka Allah ya Allah caroge abdi keur teu usaha ya Allah caroge abdi keur ragrag ekonomi layahkeun ieu manah sing satia sanajan salaki keur teu usaha sobri salat airi salat nah kudu sarana bebeja urang ka Gusti ulah bebeja ka tatangga boga masalah teh tong bebeja kana media boga masalah teh moal jadi solusi ibu pasea jeung salaki
Hai bebeja dina Facebook da sok. Ayah inungna maot jepret di foto asugan Facebook wilujeng nya mah di ditu sing ditempatkeun di tempat tumpang saena deuk ngadoa mah salat udin lain kitu. Kahartos ieu teh. Da eta mangan sakadar nembongkeun hayang simpati batur atuh. Odok tahajud, OTW tahajud. Nanaonan sih? Ulah pernah hiji perkara ditembong-tembong komo ya kagorengan subang iwal subang anu apa matak ulah dipangpang dina Facebook dadunya bisa nempok kartos matak nungaran hirup hati-hati kehirupan mi'raj atau matak ladang mi'raj adalah salat matak judul lagi istainu bisobri wa sholati boga masalah boga kawirang boga naon we istainu sabar kaduana prek geura salat keur naon salat bebeja kasusah ka Gusti Allah ud'uni astajib tuh kaharti berenya ud'uni astajib laku kadua salat anu kumaha atuh tanha anil fahsya iwal munkar salat nu bisa nyegah perbuatan keji jeung munkar pertanyaan ibu aing ngahina batur mungkar ngalawan kasalaki mungkar pedit mungkar nyaritakeun kagorengan batur mungkar panas ka batur mungkar oron atuh apan tina ladang salat teh tanha anil fahsya iwal munkar bisa nyegah perbuatan keji jeung munkar geus arapal ibu munkar na make dikeureuy eureun atuh ku salat teh lainnya mah geus salat ngomongkeun batur bubar salat keluar ti masjid si eta nya ka masjid teh ku kitu nah gitu subuh ka masjid lohor tara asar henteu magrib tepungna teh kunaon mah geus ngomongkeun batur pan sidik geus nyaho munkar berarti ladang salat teh can bisa nyegah perbuatan keji jeung sedengkeun salat nu alus tanha anil fahsya iwal munkar nu bisa nyegah perbuatan keji jeung munkar matak ladang Isra Mi'raj adalah salat sok sarolat da jelema nu salat mah hiji bakal katempo sidqul qauli bakal alus ucapanana dua layyinul qalbi bakal leuleus eusi hatena tilu tarku ma'asi ninggalkeun kamungkaranana sok talar salat teh hiji sidqul qauli lain gerak talar salat teh kudu ngahasikeun tilu rupa hiji sidqul qauli alus ucapan dua layyinul qalbi leuleus hate tilu tarku ma'asi ninggalkeun kamungkaran hiji sidqul qauli naon hartina cik keneh bieu letah teh baseuh keneh balikan deui sidqul qauli alus ucapan layyinul qalbi leuleus hate tarku ma'asi ninggalkeun kamungkaran sidqul qauli aral sidqul qauli layyinul qalbi tarku ma'asi ninggalkeun kamungkaran kudu nepi ka apal hoream teu apal engke teh bakal ditanya pan anu balik tadi aya kamari mana dituluykeun pengajian dituluykeun menang naon bejakeun ka ditu sidqul qauli alus ucapan layyinul qalbi leuleus hate tarku ma'asi ninggalkeun kamungkaran ta beja-beja sidqul qauli layyinul qalbi tarku ma'asi hade budak babari apal coba nini kalah enga bungkul tah ladang salat teh ari bapak ladang salat teh pan sod lam ta sidqul qauli alus ucapan layyinul qalbi leuleus hate tarku ma'asi ninggalkeun kamungkaran mun isuk ibu ngahina batur inget kana ceramah ieu sidqul qauli alah mun ibu nyarekan batur ngomongkeun batur ngupat batur ngagibah batur ngahina batur ngaledek batur ngabibireng batur gawat ingat kana ceramah alah sidqul qauli mun isuk aya jelema ngomongkeun urang telat
datangna jawab ku ibu sidqul qauli. Salaki dek ngamek jawab ke ibu layinul qalbi leles hate. Mun salaki gapleh wae jawab ku ibu tarku maasi. Parantos salat urang nepi kadinya gitu. Boro-boro ibu abdi ge nu ngomong ukur ngomong sidqul qauli. Kadang-kadang mah aya we amek ngomong teh hayang we make nafsu. Layinul qalbi leles hate boro-boro leles nu aya teh kereng we jeung kereng. Tarku maasi ninggalkeun kamungkaran boro-boro kamungkaran tegas jadi karesep. Matak hese geuning Pak salat urang ditampa ku Allah teh nya ku sabab hese surga moal dibikeun kanu babari. Tuluykeun berjuang supaya ngawujudkeun salat dina awak. Wujudna salatna awak urang lain sakadar takbir, ruku, sujud, assalamualaikum kakatuhu, assalamualaikum kakenca, tapi wujudkeun ladang salat teh sidqul qauli. Geus poho deui. Sidqul qauli. Layinul qalbi tarkum maasi. Ngomongkeun batur mungkar, ngagibah batur mungkar, ngabibirang batur mungkar, mitah batur mungkar ku salat areureun nya areureun. Lamun isuk ngadon ngomongkeun urang berarti teu eureun. Maruk teh berat bab salat berat ta eta teh khusyuk. Salat khusyuk teh jadi salat khusyuk teh lain ngadak-ngadak peureum, lain ngadak-ngadak teu kadenge. Kan aya nu nerangkeun khusyuk teh ngadak-ngadak peureum. Cing teh mang katempo budak mijah teu. Naha khusyuk lain khusyuk lolong gitu. Aya nene-nene pas ya cing teh mang kadenge teu nene-nene pas jeung aki-aki teu. Naha khusyuk bonge eta. Khusyuk mana pagawean. Jadi praktek salat dibawa kana hirup. Lamun salat tungkul kan berarti dina bubar salatnya kudu anger tungkul, ai tungkul teh tawado. Puncakna tina salat nalika batur nuding, batur mitnah, batur ngahina urang geus teu hayang ngalawan, itulah puncakna salat. Layinul qalbi leles bari sate latihan. Nalika batur ngahina, batur nyaci, batur mitnah, batur nuding, batur ngawiwirang, jawab layinul qalbi sing leles hate. Dah hirup bakal terjadi kenepi kadinya. Akang dihina batur bakal terjadi, ibu delek batur bakal terjadi, bakal sebagai ujian hirup. Ngan jawabannya dina bulan Rajab ieu alus ucapanana leles hatena. Dihina batur geus weh cukup seuri, dipitnah batur geus weh cukup seuri, diledek batur geus weh cukup seuri. Teu perlu nerangkeun kaalusan urang ka jelema nu ngewa. Semakin diterangkeun kaalusan urang ka jelema nu ngewa, semakin bakal neangan celah kagorengan urang. Jeung teu kudu nerangkeun kasalahan urang ka jelema nu resep. Nah, teu kudu diterangkeun kasalahan urang keur jelema nu resep mah nutupan. Ibarat ibu kasalaki boga kasalahan geus teu kudu loba didongengkeun, ditutupan ibu teh ku salaki. Ibarat kasalahan anak ku indung pan ditutupan. Eueuh nu ngaran indung ngabongkar kasalahan anak, bener? Tapi nalika urang mukakeun kaalusan urang hareupeun jelema nu ngewa kalah beuki rujit. Ibu meuli motor, isukna meuli mobil, geus meuli mobil nyieun imah, geus nyieun imah meuli mobil deui, disingareupan ku jelema anu kotor hate, kupingkeun we. Moal teu korupsi. Bener? Tapi disingareupan ku jelema anu alus hate, moal jadi masalah. Di mana euy milik nabung, ai mobil warisan. Oh, warisan, ari motor ditinggal baheul ati kolot. Ari sawah kabagian warisan pan anak tilu, sawah lega bagi tilu, dijual ku kuring jadi we gedong. Ngan jelema nah bet kepo. Kunaon jelema kepo sok.
Kunaon jelema kepo karena urusan batur, sabab urang mah tingkat hayangnya urusan batur teh terlalu tinggi. Padahal nu alus mah jelema mah kudu hayang kepo karena urusan pribadina, lain urusan kabaturna. Sok talar sirkul qauli layinul qalbi tarkum maasi. Aduh, genah ya ceramah sakedeung tapi babari apal hade lah. Keun bae mangsa bodoh balik tina beudek apal deuk teu mangsa bodoh. Nu penting mah di dieu we kuring cupar kewajiban, alhamdulillah geus apal. Oh, ladang salat apalkeun bari leumpang lah. Bari leumpang bari bubar ti dieu apalkeun sidqul qauli halus ucapan, layinul qalbi leuleus hate, tarku ma'asi ninggalkeun kamungkaran. Allah urang nyarekan salaki. Nah, bubar ti dieu beb gitu. Hampura. Nah, aman ke minta hampura, tarku ma'asi. Kumaha cek salaki ibu, sok nyaho hirup teh. Paling kuat 2 poe teh kigituan. Ibu, sem goreng bade ka Kasomalang, teh dia teh sajam saparapat. Alhamdulillah ieu pengajian teh nya. Tadina asar ayeuna jadi mana bada magrib, tapi ieu jamaah masih kena aya keneh salam baktos ka caroge. Bejakeun we nya kunaon telat, bejakeun telat Pak Ustadna gitu. Lantaran macet kitu nya. Ulah jadi rengat galih, komo nepi ka Bendu, ulah. Urang mah urang silih hampura we tina kasalahan urang dirina sewang-sewangan. Ibu boga salah, abdi ge boga salah. Heuh jelema nu alus teu bisa ngamaklum kana kasalahan batur. Sakitu nu kapihatur, bobok sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur. Jemar si hampurana paralun anu kasuhun weninggalih di pamrih. Hampura anu kateda bilahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.